Asa namanya kamari hidup dituntun ku apa ayeuna apa tos ngawalian hidup deui. Gelis kasih Muhammad ku apa didoakan hidup gelis. Mudah-mudahan hidup sing jantan istri anu soleha. Nitip nitip ralaya anu pinu ku kekuatan kanggo hidup doa. Semangga yang nama gelis kaset tiasa sungkem kanu jantan apa dicepeng pandangan araga mastaka hidup doa apa ya abdi pak ya abdi murang kali apa anu kantos ngaesekeun apa nyusahkeun apa ngarerepot apa hatur nuhun karena segala rupi kesayaan apa ke abdi pak. Abdi tiasa mulang tarima ka apa hapunten abdi hapunten lumawas abdi rumaos seueur pisan kalepatan abdi kasalira. Hatur nuhun apa hatur nuhun karena segala rupi kasayangan. Hatur nuhun tos ngadidik abdi ngadidik abdi masihan nafkah terbaik kanggo abdi. Mudah-mudahan apa panjang usia apa mudah-mudahan disehatkan saterasna ku Gusti Allah Pak. Doakan abdi Pak. Mudah-mudahan abdi doaan sing jantan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Asa namanya kamari hidup dituntun ku apa ayeuna apa tos ngawalian hidup deui. Gelis kasih Muhammad ku apa didoakan hidup gelis. Mudah-mudahan hidup sing jantan istri anu soleha. Nitip gelis kasih bebelahan jiwa apa tekaraos kasih ayeuna mah hidup tos jantan imam rumah tangga kasih nitih ulah dicontoh apa anu awana kasih contoh apa anu larasna kasih ku apa didoakan hidup sing jantan imam anu soleh kasih sing jantan imam anu biasa ngajajabkeun menuju hidup ka surga Allah. Anu terakhir didoakan ku apa hidup doa sing jantan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap geus kasih teteh semangat diliron ayeuna mah ka pembantuan. Cepeng panganana ada masalah berdoa. Apa yang akan sungguh abad tos abdi kasalira. Yesus kemana meninggal di tekanan saya. Hai batu deh. Ya, orang sami-sami wae sakseni acara sungkem panganten. Semangga musik biasa dikawitan. Gelis kasih ayeuna di payunan hidup ayah mama coba tutup raraina gelis kasih mama biasa ditutup rarai putra putrina irarai anu pinuh ku kanyaan irarai anu pinuh ku kacinta irarai anu pinuh ku perjuangan kanggo ngagangkeun hidup. Mangkasih emut gelis kasih munjung ulah kanu jadi guru muja ulah kasagar munjung kanu jadi ibu muja kanu jadi bapak. Mangkasih emut oge gelis ridallahi fi ridha walidahi wasuktullahi fi suktu walidahi. Ridhona Allah gumantung kana ridhona dua sepuh oge sawangsulna gelis kasih murkana Allah gumantung dina murkana dua sepuh. Ayeuna momen anu pas kanggo hidup doaan sungkem sujud sumujud kanu jantan ibu. Semoga gelis kaset biasa disungkem. Mama, ya abdi mah, ya abdi murang kali mama anu kantos ngahirinan patuangan mama salami salapan sasi. Mama, apunten.
Mamah nang karak salahnya ngigir lain buk suku pek nyawa ngelahirkan abdi ke alam dunia. Mamah naruhkan nyawa segala rupa. Mamah, ya abdi barangkali mamah anu kantos ngesekan mamah, anu kantos ngerepot mamah. Mamah, hapunten abdi hapunten rumaos abdi rumaos. Seueur pisan kalepatan abdi kasalira mamah. Mamah, hapunten abdi teu acan tiasa mulang tarima kasalira. Hapunten teu acan tiasa janten murang kalih anu terbaik kanggo salira. Mamah, hatur nuhun kana segala rupi kasayan mamah ka abdi. Sok sanaos abdi sadar mah ku kecap hatur nuhun teu cekap mangawala segala rupi kasayan mamah ka abdi. Abdi biasa ngadoakeun mamah mugi Allah anu ngawala segala rupi kasayan mamah. Mugi Allah paparinan yuswa anu barokah kanggo mamah. Mugi mamah dipanjangkeun yuswa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mamah, doakeun abdi mah mudah-mudahan abdi doaan sing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis kaset mangga ditangkep aya nama mamahna, ditangkep gelis kaset ditangkep sok ditangkep. Anaki jimat awaki mamah bagja liwat saking gelis kaset. Berhal gelis kaset gerak niang ku mamah didoakeun hidup. Hapunten gelis kaset mamah teu tiasa maparina nanaon ka hidup. Mamah mung tiasa ngadoakeun ka hidup. Insyaallah gelis kaset doa mamah neras manjang dupi ka iraha oge. Doa mamah kanyaah mamah moala as dupi ka iraha oge. Insyaallah ku mamah didoakeun hidup doaan sing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap gelis kaset cekap kanggo salah